Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna Dedemit Gunung Warangas. Aduh, Gunung Warangas na teu aya, Dedemitna teu aya dasar dongeng. Di mana atuh Gunung Warangas teh? Ah, dasar teh we para mitra. Ileksa teh atuh tukang ngarangna, Mang Jaya teh tukang ngadongengna. Lo pisan bohongna. Sai dongeng bohong, ada mina ge ngabobodo nu cengeng cenah kitu. Dongeng deh ieu mah ye. Mangga atuh para mitra urang lajengkeun hanca dongeng anu katuna kamari. Kamari teh nalika tua kampung nepangan bieba si horeng bah lemut teh aya geuninganna di kamarna. Anu nuju mujas medi teh. Nuju mujas medi teh cenah majarkeun tirakat teh. Teu aya geuning bah lemut. Dina ka mana tuh bah lemut teh para wargi? Mangga urang sami-sami bandungan wae. Ieu hanca dongeng eta-etang hiburan pang beberah mana nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Barang kanyahoan bah lemud eueuh. Harita tua kampung tuluy nyarita. Ayo urang kalaluar we atuh urang bebeja ka batur-batur. Yen bah lemud teu aya kitu, ngan ulah dibejakeun urusan ieu mah bising kusia. Engke mah tak goreng pikeun urang, keune urang nu nyaho kana kaayaan kamar ieu mah. Moal dicaritakeun kudu sejen ongkoh. Jeung ieu kajadian geus kaharti mun kitu carana mah. Geus teu kudu dipikiran deui. Tua kampung tuluy kaluar dituturkeun ku bieba jeung Nyi Uma. Bari pating rarenghap kawas nu seunggah. Panto kamar ditutupkeun deui sarta dipageuhan. Geus kitu tiluanana kaluar ti imah nepungan deui nu sejen nu keur ngariung. Kumaha Batua? Mana bah lemud jatuh? Cek palebe siga nu teu sabar. Lantaran nu datang dengan ukur biebah jeung anakna. Ari jalma-jalma nu aya di dinya carolohok heranin lantaran nempu biebah jeung Nyi Ema. Nyi Uma nu cari nue jiga tas ceuri. Sadengkeun tua kampung bangun alung. Bah lemud teu aya, dukakeun ka mana manehna teh? Ayeuna mah tong loba catur, batur-batur, sok eta oray urang kuburkeun. Jeung dieu teh kudu jauh lah di dieu we di kebon bah lemud. Keun kuring nu tanggung jawabna, di sisi abah nanyakeun mah. Cek tua kampung tegas nakar. Kabeh jelema colohok itu deui palebe meningah ulang da puguh kaget. Colohok mata si meuteun cek paribasana malah mah teu loba nyarita ngan ukur ungut-ungutan. Batur-batur sok atuh digarawe. Nyarokot pacu jeung lingis, nu boga singkup bawa sekalian urang nyieun kuburan oray. Puriak jalma-jalma bubar lalaki pating geredig barali keula rek nyokot pacu atawa lingis. Balah nu deukeut mah teu lila geus datang deui. Tua kampung balik di ka imahna da jauh. Hideng nyokot pacu ti imah bah lemud terus ngamimitian digawe ngagalitan. Nere contoh kabaturna malah palebe oge para mitra milu digawe. Tila loba omong derwe pilih genti ngalitani. Nyieun kuburan nu panjang jeung jero. Lantaran oray nage gede jeung panjang. Nguburna kudu jero ngarah teu diludang ku anjing. Biebah jeung Nyi Uma teu jarauh ti dinya malah nu sejen geng hariung lalajo. Can waka bubar lantaran hayang nyaho nu leuwih jelas. Kana oray nu bakal digalusur kana kuburan. Akhirna kuburan teh disadia panjang kira-kira 5 meter. Nembe para mitra. Ya kuburan 5 meter. Aduh, rubakna 1,5 meter. Ari jero kira-kira 1,5 meter. Wah, bisa kumaha heunteng lilana ngalina oge para wargi. Geus kitu tua kampung marentah deui. Batur-batur, ulah lilating eureun ah. Nu rada jag-jag kene masuk lah. Nu bieu ngali taneuh, teu ngali taneuh sok ayeuna gawe. Wayahna ieu neangan tambang ieu. Terus eta oray urang gusur ka dieu ieu urang kubur. Cek tua kampung bari nunjuk kana balumbang. Ma. Cek nu ngariung meuni reang. Leos saurang indit rek nyokot tamang kabeneran imahna deukeut. Teu lila geus datang deui. Sanggeus tambang sadia beung oray di euran. Lui dibetot kaluhur ku opatan, tapi tetela teu kagusur, rob di nu 5an, can kagusur kene. Waduh. Ayeuna mah yeuh. Sarerea kudu nyekel tamang yeuh, sok gusur ku sarerea. Tua kampung ngagorowo. Nerek komando rob jalma-jalma nu jag-jag mah nyekel tamang, sapanjangna tamang dicakal ku belasan jalma. Barudak surak awewe pating jerewet gero tua kampung merek komando. 1, 2, 3. Gug sarerea mah harita ngabedol tamang babarengan. Akhirna gulusur bangke oray kagusur ger jalma-jalma surak malah mah aya nu keprok segala rupa. Ngagusur oray rada ripuh lantaran para mitra ti jero balumbang sina hanyat kaluhur.
rek dikubur. Adinya bari jeung kadarat ge para mitra hulu nama. Apunten. Tapi ngajan bari jeung berat oge ari digusur kulobaan mah teu bulung beunang. Mimiti anu kadarat teh huluna, lila-lila mah digalusur kabeh beunang. Tetela orai teh panjang naker sanggeus kabeh aya di dinya reg eureun heula. Taksir panjangna sabaraha meter cuy. Palebe siga nu panasaran. Tuluy salah saurang nyieun ukuran ku tangkal sampeu. Orai diukur ti hulu nepi ka tungtung buntut tetela aya 12 deupa. Sarerea gogodeg banget. Kaget nempo orai nu panjangna leuwih gede. Tunggu bating lalajo nu kieu lah. Sok galusur deui kana kuburan. Sing dilep we da kuburanna bepondok. Keun prengkelkeun we. Ketua kampung marentah rob nyarkel tamang. Tuluy ngagusur orai bari surak tungtungna brus kana kuburan. Tuluy ditelepkeun sarta diurugan ku tani. Padet naker. Akhirna mah beres pagawean buriak jalma-jalma bubar. Barali ka imahna sewang-sewangan ngan tua kampung jeung palebe katut aki ikin dariuk heula dina golodog hareupeun imah baheunun. Di ebah para mitra hideung mawacai enteh jeung lalawuhna sor disuguhkeun kanu dariuk dina golodog. Teu katepas dahareudang cenah jeung kalotor ku tani. Atua kumaha atuh salaki kuringnya? Nah kamana kira-kirana kuring teh jadi bingung jeung susah ieu teh geuninganan. Di sisi abah leungit babakuna mah patua. Di ebah ngamimitian nyarita tetep nyawalakeun urusan salakina. Nya palebenya aki ikin kumaha atuh urusan abah ieu teh. Cing atuh barantuan mikirna kumaha mutuskeunana ieu teh. Jeung kanyawa nasibna ieu teh pan. Tua kampung nepakeun eta pertanyaan ka baturna. Lang palebe mikir malah mah aki ikin ge mikir barinya kelan cangkir nu dieusi ku cai ente. Lila-lila pok aki ikin nyarita kalayan tenang. Lawa karusuh padua. Kitu deui ka Nyi Ebah sing sawah we heula urang jagoan nyepi ka sore. Tah, lamun pas sore teu aya nu datang urang badami deui jeung sarerea. Batur nu sejena bejaan ni urang teh sing apli. Tah kitu ayeuna mah. Sabang bisi nyalahan. Bisi capek gawe teu puguh. Umatak ulah waka gempur dan cek aki mah teu cilaka ieu teh. Bisi ka sawah teu kanyahoan kitu dah. Urang tungguan we heula. Tah mun aya cekeleuna, nah reugeuh dari ngadegi papatah sepuh mah. Kumaha ieu pamendak palebe kumaha ayeuna? Ah nya kitu we teh teu naon, urang nurut we kana nasihat aki. Sabab disebut leungit kita can puguh. Kakara kanyahoan ayeuna atuh mun disebut aya nu mawa da can puguh deui. Omor disebut maot mah daya layon-layon acan. Kan urang dagoan we nepi ka sore. Mun sore teu datang-datang urang teangan. Kitu pamarigan kuring teh. Akurban jeung aki palebeh henteu rewel lantaran usul aki ikin memang taharti ku akar. Tah kitu geuning. Bebah ayeuna mah sing tenang we heula nya ulah waka rusuh jeung sedih. Buat teuing abah teh ka sawah. Ngan teu kanyahoan ku bibi lantaran bisa wae abah ka sawah dina banci subuh. Jadi jetrek dikunci di luar. Pantona samemeh bibi nyaring ari perkara di imah mah terus biasa isuk masuk aut-autan. Saterusna lamun pas sore abah teu datang urang teangan ku sarerea. Keun wae ulah hariwang lah da jalma maloba ieu. Pasti marantuan neangan. Tua kampung mere pepeling ka Bi Ebah sangkan tenang. Tapi pikeun Bi Ebah mah para mitra teu aya karasana lantaran rumasa geus ngajalankeun hiji pagawean. Nu akibatna aya kajadian kitu nu matak hatena teu bisa tenang, ditenang-tenang oge. Tapi ari hareupeun para sepuh mah teu nemongkeun budi nu sungkawa, malah pok ngajawab nyaluluan kana usulna aki ikin. Nyari kitu mah sawios atuh patua abdi mah bade ngiringan we kana amanat ti aki ikin. Sagala rupina bade nyangakeun ka para pangurus. Da kumaha atuh abdi mah ngaranna ge awewe heureut deuleu pondok lengkah, teu tiasa naon-naon ngan ukur tiasa ceurik abdi mah. Oh nya sing percaya ka kuring lah jeung babaturan. Sabab moal ngantep karep ka hiji warga nu meunang musibah. Tangtu di batuan satekah pola. Muga-muga we sing aya mangfaatna. Lainna mah kieu we nya kulantaran kuring teu cape jeung boga hanca pagawean, rek amitan heula. Tua kampung bari tuluy nangtung. Anon ngareret ka palebe. Ida kuring loba pagawean aduh ieu teh. Rek balik we heula. Poek we sing tenang bi. Keun we dangke geus naon teh. Kuring bakal nempuh ka dieu. Lamun bah lemut teh sumping mah pasti rek ngerahkeun urang dieu sida neangan.
palebo ege palebege nangtung rek balik heula malah aki icin ge milu nangtung nyamang atuh ari kitu mah hatur nuhun sateu acana beral sarerea marulang aki icin jalan ka beulah kaler dua kampung jeung palebe ka beulah kidul bari lempang memeh papisah badami leutik nyawalakeun ieu kajadian ngan obrolan haharewosan siga nu ngandung Rusia palebe ungut-ungutan tanana ngarti saterusna mah jarempe teh yang nyarita tuluy palebe mengkol ka kenca tua kampung teh ngan karisorangan ngagedi muru ka imahna ayeuna urang malikan ka tukang bah lemud anu keur di pikiranana tadi teh basa sora nu jajeritan geus repe sarta angin geus leler bah lemud ngalenyap rek sare sabab kacida tuluhna tapi akakarage kira-kira saparapat jam ka kamar aya nu asup hiji aki-aki janggot nagis bodas sebuuk nagis bodas sarta papakean sing sarwa bodas panon leutik meuni herang melong ka bah lemud anu keur sare pok aki-aki teh ngomong yang lemud ulah kamari na teuing sare ujang gelah udang geus borang ieu teh geus mojohna liar hayu urang idit jeung aki ayeuna ceuk etat sora para mitra sadaya kadenge pisan ku bah lemud da harita ge meuni ngorejat hampir luncat tuluy melong ka aki-aki bari rumenghap bangun reuwas sanggeus melong rada lilabah melmud inget kana waktu ka tukang-tukang pok ngomong oh ya geuning aki kuncen jarang saha ka dieu ki bade naon si ganu rusur punten we deui aya buru-buru ngaku ya dikeun bae da aki mah teu hayang dipupuyukeun ujang nu penting mah jang lemud kudu buru-buru hudang hayu tuturkeun aki lantaran aya nu rek disawayakeun urang badamikeun hayu urang ini ayeuna ulah tibra teuing sare ujang cek aki-aki nu disebut kuncen ku bah lemud horeng teh rupana mah siga kuncen nu sawatara taun ka tukang didatangan ku bah lemud mangga atuh ki da abdi mah moal baha kana timbalan aki cerut bah lemud turun tina ranjang tuluy memeres papakean sanggeus tarapi tuluy bijil ti kamar nuturkeun aki kuncen barang geus aya di luar kaayaan di kamar ngadak-ngadak ribut ranjang abut-abutan teu pupuguh sasajen bahe atuh para mitra samak jiga dikekesek ari nu ngaruksak mah teu katempo ngan ukur angin we nu muih di jero kamar bah lemud geus aya di luar jeung aki kuncen kaayaan caang siga ti beurang nancan katempo aya panon poe jeung aneh bah lemud siga nu katenung da teu inget kana anak pamajikan tuluy we nuturkeun ka aki kuncen beuki lila beuki jauh ti lembur leumpang mapai jalan gede nu biasa disorang ku jalma loba akhirna para mitra bah lemud teh harita teh jeung aki kuncen anyog ka hiji pasir tuluy mudun mapai jalan satapak jujukutan masih kene baraseuh ku cai ibun manuk-manuk recet di sarada sedangkeun bah lemud salila leumpang teh teu nyarita jongjon wae mani husu nuturkeun aki kuncen gancangna carita bah lemud jeung aki kuncen tarepi ka hiji tempat nu aya di hiji puncak pasir kaayaan di dinya kacidalenglang langit oge bersih taya aling-aling hawa seger matak betah reg aki kuncen teh eureun nah aliren di dieu ki ceuk bah lemud semu heran sabab can tepi kanu dijugjug aki kuncen kalah ka geus eureun pok ngajawab iyo jang lemud aki teh aya nu perlu heula ka tempat sejen yung we ka imah aki teh heula da di ditu aya sini engke urang kakaramat sabab aya nu rek dibadamikeun kade ulah henteu nya sabab penting ieu teh penting keur jang lemud oh gitu mangga atuh ki bareng jeung kitu hidup aya angin ngagelebung tarikna keras las aki kuncen teh ngaleungit para wargi sadaya kaayaan jadi poe breh bentang baranang di langit angin gunung ngahiliwir matak nyerep kana kulit ungkuh bah lemud meningarenya greuwas nu taya papadana sakedapan mah teu inget kana naon-naon ngan ukur colofok bari calawak suku karasa leuleus jajantung ratug tutunggulan rei bulu puduk patin puriding mun patin puringkah asa kandel jep kaayaan jempe deui angin anu ngaguruh ngadak-ngadak leungit ing kadenge sora nu jejeritan beuki lila beuki jauh tungtung ngales leungit bah lemud teh meuni ngarenya gelantaran apal kana sorana nah saha atuh teh nya
naon sababna cerita di dieu cek Bahlemud bari luak lieu tuluy ngusap beungeut tetela manehna geus aya di hiji tempat nu jauh ka ditu jauh ka dieu jauh ka lembur jeung jauh ka imah Bahlemud geus aya di sisi leuweung Gunung Kakapa. Bu das nah aya di mana tuh aing teh teh keke ari aki kuncen ka mana nya nyempu ya jawab kumaha aing teh bu kumaha lamun geus kieu ye saha nu tadi ngarupakeun kuncen teh jeung saha nu jejeritan teh heran gitu ka hati ku akal jep Bahlemud ngegel kep Bahlemud ngegel curug tuluy ngagurubug lantaran nyeri tetela para mitra sadaya Bahlemud lain keur ngimpi tapi bener-bener aya dina alam nyata. Tapi Bahlemud ngerasa kaget. Lantaran beuki liat teh beuki jelas, yen Bahlemud teh para wargi sadaya aya di sisi leuweung anu aya di Gunung Kakapa. Urut manehna pupuja jeung menta-menta kasiluman nu geugeuh di eta gunung. Akhirna geuk Bahlemud diuk dina jukut pipikiran kumalayang kanu anggang. Nginget-nginget kana kaalaman karena kejadian nugas kealaman timiti ngobrol jeung bi ebah tung nepi kadang harita akhirna kadenge deui caritaan aki kuncen engke urang ka alamat sabab aya nu rek dibajamikeun kade ulah henteu sabab penting pisan ieu teh pikeun yang lemut eta sorak kadenge nong toreng dina ceulina jadi bahan pamikiran pikeun Bahlemud lantaran ras deui inget kana zaman taun katukang di mana mangsana datang kuncen. Harita teh mikreuh wae leumpang bari nanya kana jalan satapak. Ngajug juga imah kuncen aya di puncak Gunung Kakapa. Breh kacipta deui basa manehna ditanya ku Kang jeung Ratu nu aya di nagara siluman orai. Malah harita manehna dikawinkeunna ka Nyi Bungsu. Ku aki kuncen ka Sang Sudewi Kulaktapa putra Kang jeung Raja nu pangais bungsu. Aduh aya keneh ye nu pangais bungsu warandas ditikah ku Bahlemud kantu nu bungsu para wargi. Orang berhasil deui. Eta pangalaman naremongan deui ka Bahlemud. Kacipta segala rupana lantaran satungtung aya umur mah moal waleh inget sabab sajarah hirup anu penting dah harita teh kahirupan Bahlemud jadi nanjing. Rejeki jadi loba, usaha jadi maju. Taraya usaha nu gagal batina sok manglipat-lipat bae. Eta teh anu ngajadikeun hiji kahirupan manehna nepi ka ayeuna jadi jelema berat beunghar. Para mitra kaum dangu misa-misami ngabandungan ieu acara. Tapi barang ras deui inget kana kaayaan harita. Hate Bahlemud meninggalkeun teh lantaran geus boga sangkaan yen manehna bakal didakwa ku Raja Siluman Orai nu ngageugeuh Gunung Kakapa. Manehna pasti bakal dipenta tanggung jawabna ku mitohana lantaran teu bisa ngubaran pamajikanana. Bener salah aing yeuh. Jika nu tadi teh lain kuncen tapi utusan disakaya mitoha sangkan aing datang ka dieu meureun supaya dumeheus ka anjeunanana lantaran tangtu aya hiji hal nu bakal dibadamikeun tangtu menang hukuman aing sabab geus boga dosa tapi da teu salah-salah teuing rarasaan mah sabab tadi teh rek mencetan ge mungeun nah salah kitu lamun kitu. Tapi daing malah laki kudu wani yang hareupan nu bakal tumiba. Heula lamun geus beurang harek nebungan aki kuncen. Sarta rek diajak dumeheus ka Kangjeng Raja. Naon nu bakal tumiba kudu ditarima kalayan kasabaran. Tapi ayeuna teh poek ge nya. Aing bakal teu apal aing yeuh. Nah salah kitu lamun kitu. Tapi daing malah laki kudu wani yang hareupan nu bakal tumiba. Heula lamun geus beurang harek nebungan aki kuncen. Sarta rek diajak dumeheus ka Kangjeng Raja. Naon nu bakal tumiba kudu ditarima kalayan kasabaran. Tapi ayeuna teh poek ge nya. Aing bakal teu apal aing yeuh. Moal apal kana kaayaan. Lamun init bising nyasab akhirna moal tepung jeung aki kuncen. Nya cicing di dieu rek ngajagoan beurang barina oge.
Aki Kuncen ngomong sorangan. Panon neuteub ka langit. Lalajo bentang nu masih keneh baranang sawarehnya rumput tukangin mega nu ngalamuk ancal-ancalan. Kaayaan haleungheum jeung harieum, poek jiga taya bentang. Lir poek na hate Bahlemud anu harita keur bingung mikiran nasib, sarta samar kana salamet da tetep ngarumasakeun yen dirina boga salah. Najan geus nekat rek nyang hareupan nu bakal tumiba oge, tetep hate nama salempang jeung hariwang. Ari kaayaan beuki lila beuki tiris, kawan tu aya di pagunungan. Weuting geus ngagayuh ka subuh hanya ka tayatanana. Teu kadenge aya hayam kongkorongok da puguh jauh kalmur manusa. Lila-lila barabat balebat bijil. Belah wetan meuli hibarat cahaya mimiti mah ngelemeng beureum. Beuki lila beuki ngalegaan kaluhur pating adudat mata kuaas. Horeng geus subuh harita teh malah akhirna mah sora manuk geus mimiti aya nu disada. Manuk saeran baleger jeung tarik bisarada. Awas nu bungah ngabagiakeun datangna beurang. Uguh we Bahlemud meuli bungahna. Da geuning geus beurang yeuh. Itu fajar geus siwar. Muga-muga we sing tereh beurang. Sarta aing sing tereh patepung jeung Aki Kuncen. Nah hirup keneh ajawan teu si Aki teh kitu. Sabab aing geus lila teu nepungan yeuh. Teuing geus sabaraha taun poho deui aing yeuh. Oh, dipikir-pikir mah aing joledar baheula mah teu cara keur hayangna. Meni Aki deui. Ai palebah aing geus meunang kauntungan poho da Aki Kuncen. Adi ayeuna karasa pentingna da Aki Kuncen ku aing teh. Tapi muga-muga we aya keneh. Ngan hanya kal poe keneh gitulah rada careudeum begitu peda ceudeum gitu. Ceuk Bahlemud bari tangah bari neuteub langit. Breh katempo beuki caang cahaya bentang beuki surem. Kasilep ku sinar ti belah wetan. Malah berai-berai kaayaan beuki caang tungtungna breh sakur nu aya di dinya katempo ku Bahlemud. Red kabelah kaler, breh pasawahan nu jauh meni upluk aplak. Nganu jauhna pisan macan sidik lantaran katuruban keneh ku halimun ipis. Malah mah para mitra sadaya, gunung oge pating puyudun disarimbut ku awun-awun. Dang daunan para mitra baraseuh ku cai ibun komo jujukutan mah meninga garendang ibuna. Mun kadupak teh mah murag pating kurilap lir mutiara nuratran. Kece lain nama aing teh aya di gunung kakapa ieu teh. Itu geuning imah Aki Kuncen budak ditu. Katemong ayeuna mah caa. Teu jauh mun geus nyaho ti tadi mah disusul atuh. Tapi macak naon mun ayeuna. Nya sugan we si Aki boga cai tiis aya cai panas keur ubar tiris. Ieu beuteung meuni asa rapet jeung dongong ye. Bahlemud ngomong sorangan tuluy ngalengkah lalaunan. Ningalkeun urut diukna papakean baraseuh ku reumis. Buuk kulimis beungeut pias ari bibir gareunteul siga nu kabulusan. Bahlemud geus leumpang ku kurbutan ngajugjug ka imah Aki Kuncen nu geus katempo suhunana. Malah mangan kari saeutik deui. Bahlemud tuluy leumpang ku kurbutan dina kebon euris. Salana geus baseuh ku cai ibun. Akhirna srog harita kahareup ka hiji imah nu mencal. Kaayaan di dinya ti iseun keneh. Panto nutup ngan di dapur geus katempo nu ngagebur jiga seuneu di habu. Punten ki, ceuk Bahlemud uluk salam teu lila torojol aya aki-aki nu kaluar tina lawang dapur. Meuni geus bongkok sarta buukna barodas. Ngan cangker keneh jeung socana awas. Ai moal ngaujang, calih kalinya. Nah saha ujang teh itu? Menitangina suaya kieu geus anyog ka gunung. Waya kumaha ti loba kujang. Geus lali deui geuning Aki teh. Abdi teh pun lemud ki. Nu kawit mah ti lemur luhur. Kumaha damang ki? Bahlemud munyungan ka Aki Kuncen colohok Aki Kuncen teh. Ke jang lemud. Jang lemud ieu teh. Muhun lemud piraku lali deui ka abdi. Apaan tos lami teu Jepang? Rupina mah aya kana 16 tahun teu ka dieu. Oh, geus lila matak poho oge. Sok atuh ka jero ujang. Alah, akhirnya ka cai heula. Geus teu boga cai keur nginum ieu teh sinini geus pae. Cek Aki Kuncen bari ngalewas ka tukang. Gap kana lodong tuluy ini treka cai sedeng Bahlemud teu kahareup. Kapunten, kahareup asupna. Tapi henteu kahareup
sedang bah lembut henteu ka hareup asupna tapi kapawon geek diuk dina jojodog ngadon si Duru ngarahane. Lumayan rada seger henteu kabulusan siga tadi bari si Duru rarat reret bae ka dapur. Sini geus maot cenah. Geus lila tu aing teu kadieu nya. Cek hate bah lemud bari ungut-ungutan bari kakecrek terus ngasurkeun seuneu. Tekung silila torojol aki kuncen datang bari mawacai salodong. Ret ka bah lemud nuker si Duru pok nyarita bangun panasaran. Udang teh kunaon wayak ieu geus aya di dieu. Nah, menitang inas teuing atuh. Buah-buah aya keperluan nu penting meureun nya. Kumaha barudak cayakeun udang. Pangestoki nanging rahnya gitu aduh abdi teh nuju menakan ka susah ieu teh. Nu madak ayeuna buru-buru nepangan ka aki teh. Ari lalakonna mah panjang lantaran aya nu teu kaharti sagala kitu ki. Teh malebah lemud bari tetep si Duru. Lantaran awak karasa keneh tiris kawantu di pagunungan. Oh, inget ayeuna mah aki ge udang teh urang lembur luhur. Nu bade minta tulung ka aki hayang boga pamajikan teh lain. Muhun ki apan ku aki ditikakeun ka putra raja. Paehnya bener. Ari ayeuna kumaha tu menika karanol ka aki teh. Nya poho ada kumaha. Jigana geus beunghar meureun nya poho. Beunghar ki tapi ayeuna sangsara deui ye. Mending halaman ku kurubutan di Nubala. Baju jeung calana baraseuh tah. Bah lemud ngakukeun sangsara awal akhir bakal kalaksanakeun jadi jalma nu sangsara. Sabab nyaritana sompral, sedengkeun di dinya mah teu meunang ka mana bae ngomong, sabab loba pantanganana. Aki kuncen kerung manehna ngarti kana kaayaan bah lemud, terus ngasakeun heula cai geus kitu pok deui nanya ka bah lemud bari diuk dina jojodog nu hiji deui. Wajik atuh geura carita ka aki. Nah kumaha lalakonna teh ieu atuh. Naon nu jadi sababna pangna udang nyebutkeun keur sangsara teh. Dak ceuk sawangan aki mah udang teh senang tapi nah make nyebut sangsara. Ieu lalakonna teh ki. Darak-dak bah lemud nyaritakeun pangalaman basa kadatangan ku Nyi Kulak Tapa. Nu saterusna eta kajadian kitu kabeh ditetek taya nu kaliwat. Tapi kadanget harita ku aki kuncen di Bandungan tenget nater. Akhirna pok ngomong si aki teh. Oh, atuh kaharti atuh lamun kitu mah nya. Nah, atuh yang teh gagabah teuing balina oge. Tapi kun wae nu geus manggeus geus kaliwat. Ayeuna mah geura sasara pula kaina aki teh geus nganyutkeun sangu. Ngan caina can asak. Engke lamun geus salse urang dumaheus ka Kangjeng Raja. Lantaran kudu buru-buru kaditu bising telat mandeng gitu dah. Mangga ki hatur nuhun atuh. Bah lemud teu baca carita deui sabab ayeuna mah kasusah geus dibejakeun kabeh ka aki kuncen. Tangtu ayeuna mah geus jadi tanggung jawab aki kuncen. Sedengkeun si aki nyai teula cai enteh. Tuluy ninuh cai enteh pait kana bato berak dalahar bangun ponyo. Padahal panon poe oge can bijil. Tapi bah lemud geus lapar pisan da puguh geus lila ku kurubutan di Nubala beteungna karasa lapar. Para mitra kaum dangu, kira-kira wanci haneut moyan. Bah lemud jeung aki kuncen geus dariuk di tepas hareup bari udud. Aki kuncen ngajemprak sila ipis panu neuteup kaluar nempokeun gunung Kakapa nu puncakna masih keneh disimutan ku halimun. Langit rada reueuk. Cigarek hujan bah lemud keur ngalepus udu daun kawung kosong. Aki kuncen geus teu bogaeun bako ari manehna henteu mawa. Lila-lila bah lemud ngarasa panasaran pok nanya ka kuncen. Ki, kumaha kira-kira nasi buring dia atuh? Na di hampura ada moal ku Kangjeng Raja. Dipikir-pikir teu rada salembang ki.
Bisisa kadang mitoha make kakuring ke. Cek bah lemud bari melong. Nah teu bisa nyangtukeun aki mah ujang. Sabab nu kajadian kitu teh langka. Aki macan kungsinya si anu sabenerna eta mah kumaha milik we. Lamun ujang aya keneh umur sarta milik anu rada alus, nya meureun dihampura ku Kangjeng Raja. Tapi lamun ujang geus nepi kana titis tulisna geus ninca kana mangsana kudu balik ti alam manusia. Nya meureun moal meunang pangampura. Jadi ayeuna mah ulah loba nu dipikiran. Hayu we urang miang ka ditu ayeuna susuganan ujang meunang dihampura. Mengpung isu keneh kitu tah. Susuganan we atuh raja daya enjing keneh mah. Anjeunna teh seueur pangampura kitu tah. Ngadengen age kira teu aya harapan teuing nya mun wadak maruling ka Kulo Puno. Tapi hayu atuh kieu. Urang ayeuna we ka ditu. Naon teh nu kedah dibawa teh ki? Bah lemud jiga teu sabar. Atuh kudu keung teu kudu sieun apan udang teh bari toge geus kedayang ji lain. Rek nampai sagala rupa nu bakal tumiba. Ka ayeuna tapi kana waktuna pikeun nguji kasaktian udang. Ayo urang ngarinit. Ieu we teu kudu mawa naon-naon paling ge aki mah mawa parupuyan ieu teh yeuh. Jung aki kuncen nangtung. Bah lemud singkil hatena rada tagiwur. Sanggeus tarap ti braduanana init ngajugjug ka karamat. Nu aya di puncak Gunung Kakapa, anggang ti imah kuncen kira-kira 500 meter. Jalan nanyak meninetek, jalan tincakeun ampir adek kana gado. Nu leumpang ti heula aki kuncen bari ngajingjing parupuyan. Bah lemud nuturkeun paneuri bari luak lieu nempuan kaayaan di dinya. Tapi tetela, ti bareto teh anger we taya robahna. Beuki lila beuki kaluhur antuk nama para mitra. Nepi kanu dijugjug breh nempok palataran nu legana kira-kira 10 meter pasagi. Di dinya aya saung leutik paranti reureuh nu jarah. Tukangeun saung aya liang guha nu rarumpil. Sarta aya latar saeutik paranti anu jarah. Laluhureunana ngaroyom daun kiara nu gomprok mericaneom. Kaayaan didinya harieum jeung tiis sepi jempling taya manuk-manuk acan. Diung sing sopan ujang kade ulah loba omongnya. Turutkeun papatah aki. Ngada sagala rupanya lancar. Lamun aki depak pingping ujang kudu buru-buru pelem. Cek aki kuncen bari gek diuk bari ngajemprak sila ipis. Malah bah lemud geges diuk bari rekep. Sila nangeluk tungkul bangun ajrih teu wani culangung. Geus tarap ti aki kunce nyeungit menyan paralak mapatkeun pamuka lawang. Babakti jeung menta idin kanu ngageugeuh di dinya. Sangkan bisa ngadeuheusan ka Kangjeng Raja. Haseup menyan meni ngebul kaluhur bauna segak matak eungap. Ari aki kuncen nyaritana lalaunan tapi kadengena tarik jeung geueuman. Siga nu ngagerenggeng kawas di guha. Sanggeus beres babakti jeung mapatkeun jang jawokan pamake kuncen. Plak pingping bah lemud ditepak lalaunan. Reup bah lemud peureum. Ari aki kuncen mapatkeun di jampe pamakena. Teu geus tepi ka nagara siluman orai. Tuluy aki kuncen noel ka bah lemud berai bah lemud beunta. Breh nempo kaayaan di dinya meni aheng. Bah lemud jeung aki kuncen diuk di karaton anu sing sarwa herang pikabetaheun. Ngan kursi karajaan anu pating burila kosong keneh. Malah teu aya nu katempo hiji-hiji acan. Tapi teu lila kituna teh torojol aya nu sumping. Oreng Kangjeng Raja dibarengan ku prameswari meni ginding. Anggoan ngagebur jiga harurung harerang. Bah lemud ge teu wani tanggah gawena ngeluk bae tungkul. Ge Kangjeng Raja linggih dina kursi gading gilang kancana. Hebat raja ya. Para wargi anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita teh para wargi sadaya. Atuh Kangjeng Raja geus linggih dina kursi karajaan kitu di prameswarina. Malah teu cawad. Kapunten teh lila pating laleng langgeor putri aya 7. Garilis taya nu kacawad guk gek kebacaralik bangun tenang di antara nu 7 aya Nyi Kulak Tapa bojo bah lemud. Teu lila ngong Kangjeng Raja ngalahir. Aki bagi wilujeng ni sumping. Kumaha maksud aki ayeuna? Saha eta nu dicana ka kaula? Coba geura terangkeun. Eta raja ngalahir. Sopana keur malah leuleuy pikeresepeun cong kuncen mah.
Hatur nuhun Kangjeng Gusti. Disim abdi teh gasik ditampi engali pariksa langkung dipayun disim abdi teh sejanyangakeun sama pangabaktos mugi katampi ku dampal Gusti nu kumawasa di ieu nagara nun. Katarima Aki mangga lajengkeun. Disim abdi teh nu mawi kumawantun ngadeus ka kersa gamparan teh. Teu aya sanes nya kitu teh we. Wirehna abdi teh kasumpingan ku tuang putra nu kawitna mati lemur luhur kitu dah. Bak aya naon cenah? Mumawi disim abdi teh kumawantun dumeus ka kersa gamparan teh. Teu aya sanes wirehing abdi teh kasumpingan ku tuang putra. Ari nu kawitna mah ti lemur luhur. Cayeuna teh seja dumeus ka gampal Gusti sarta bade nyangakeun badan sakujur. Nyangakeun sadaya-daya saurna teh. Nyangakeun beungtek-tekeun suku genteng blokeun. Ceuk paripaosna bade disik-sik dikunyit-kunyit dicacang di balang-balang mangga nyangakeun. Jalanan tos rumaos midamel hiji kalepatan. Mangga nyangakeun margi bobot pangayon timang taraju aya di gamparan. Sumangga nyangakeun sadaya-daya kitu pamaksadan teh Gusti. Kirang sareng langkungna dampal Gusti langkung uningat nun. Aki kuncen nepikeun pamaksudanana. Ari Kangjeng Raja sareng sapala putra garwa marlong kabah lemud. Anu keur diuk bari ngeluk tungkul bangun ajrih ngong raja ngalahir. Katarima Aki. Segala rupa cariosan Aki kaharti pisan. Ari sabenerna mah kieu Aki. Kaula pisan nu ngonang ti lemud ka dieu. Ari sabab aya hiji hal nu kudu dibadamikeun. Tapi kaula moal ngahukuman, moal mere ganjaran sabab ki lemud teu boga kasalahan. Tapi kaula kapaksa rek nyieun hiji kaputusan nu moal bisa diganggu gugat sabab kaula nyaah ka anak sarta moal meunang deui sumapa ka alam manusia. Gawuh imalan nu pinudan dan marga lantaranana kumaha nun? Kieu Aki. Di imah ki lemud nyatana aya minantu kaula teh. Ayeuna kaayaan geus sangar pikeun anak kaula. Moal kuateun cicing di ditu lantaran panas jeung berit. Malah waktu nu anyar kaliwat anak kaula nyatana Sangsu Dewi Kulaktapa. Menang musibat nu kacida mata kreuasna ngan untung katurungan keneh ku kaula. Tah kulantaran kitu ayeuna mah kaula rek ngarasa bunga. Lantaran Aki jeung ki lemud buru-buru datang jadi ieu perkara bisa buru-buru direngsekeun. Yaktos kahartos lajeng kumaha Gusti? Kieu. Kaula menta kalayan paksa ridho nuhun teu ridho dipenta ridona. Ki lemud sangka nyerahkeun anak kula geus bae nepi ka dieu hubungan. Moal ngahukuman nyaeta hubungan ki lemud jeung Kulaktapa pikeun katengtreman sarerea. Kaula moal ngahukum, moal menta ganti rugi ka ki lemud tapi rek menta diserahkeun wungkul sangkan anak kula bebas tina bahaya. Ari ki lemud bebas deui ngambah kahirupanana di alam manusia. Moal dipenta tanggung jawabna sabab teu boga kasalahan. Malah kacida mika cintana ka anak kaula ngan hanjaka di imana sangar pikeun bangsa kaula. Da kitu. Ana plong teh palamitra. Hatebah lemud ngemplong. Meni asa teh tulus digantung lantaran nu dipikasieun henteu aya, malah mah meunang kabebasan. Ari Aki kuncen ungut-ungutan pok ngajawab ngawakilan bah lemud. Sumuhun gatos pisan atuh pamikitu mah Gusti. Dupi kanggo jisim abdi ayeuna salaku bawakil ti ki lemud sejang ngiringan. Bade nyampi kana kaputusan gamparan. Malih mangahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mari gamparan parantos kersa ngahapunten ka ki lemud kitu tang kaula. Syukur Aki. Rak atuh ayeuna geura serahkeun anak kula. Sabab geus teu aya deui naon-naon, anak kula geus ridho pepegatan. Untuk sumangga Kangjeng Gusti. Cek Aki kuncen bari nyemah. Saterusna bah lemud di papatahan sangkan ngucapkeun ikrar yen ti mimiti harita sejamulangkeun Sangsu Dewi Kulaktapa karamana
Kalayan harita yang ditampi ku Kangjeng Raja tuluy duanana sasalaman. Sanggeus segala rupa rengse aki kuncen amitan. Siuk aya angin ngagelebug. Las karaton nu sakitu ahengna leungit. Nu kari tumpukan batu nu tarahal. Nu baliang nu pating polowong. Malah dina sela-sela batu pating logodor olai leutik rupa-rupa tapi teu aya nu ngaganggu. Ih, di mana ieu ki? Cek Bah Lemud bari ngusap beungeut manehna ngarasa reuwas. Lantaran nagara nu sakitu ahengna, nu sakitu alusna leungit tanpa lebih hilang tanpa karana, teu kanyahoan ka mana inditna ngan diganti bet gunung batu nu loba oraikan. Ulah loba carita udang, hayu urang balik we untung pisan. Wayahna ulah loba tatanya hayu urang balik buru-buru. Nyarita kituna teh aki kuncen bari ini. Diwat dituturkeun ku Bah Lemud bari teu waleh rarat reret lantaran unggal ngalengkah manghi orai nu leutik meuni raya. Gancangna carita Bah Lemud jeung aki kuncen geus anyog ka imah, malah geus dariuk ditepas bari ngajalemprak sila. Bah Lemud ngarasa rugeuna hate lantaran salamet bisa balik deui ka alam manusia. Abdi, ayeuna abdi teh lain minandur aja adunya, tapi balik deui jadi rakyat tiga bareto. Tapi sakitu ge undung ge kuring bisa balik deui kalayan salamet. Da kulantaran kitu kuring teh moal tiasa lila di dieu ieu teh. Permios atuh ki hatur nuhunnya kana kasayan mana aki. Muga-muga urang pacabung deui. Cek Bah Lemud jiga nu geus teu sabar. Hayang geura balik ka lemburna. Inget ka anak jeung pamajikanana. Wah, gagak tudang mah. Bener kudu bulu-bulu balik. Tapi lain ngusir aki mah lain sieun oyok ejo. Lain mung nyuguhan tapi ayeuna mah udang teh keur padaneangan ku babaturan. Mangkana kieu kalembur teh jauh moal cukup usapoe. Da kulantaran kitu teh ngadu geura balik ka itu. Cek aki kuncen siga nu geus nyaho kana kaayaan di lembur luhur. Manehna buru-buru nitah balik ka Bah Lemud. Bungaheun Bah Lemud duluy singkil rek balik. Leres ki, kaharti mangga permios ki. Song Bah Lemud munjungan heula, gap ku aki kuncen di tampanan bari nyarita deui. Oh, didoakeun ku aki. Sing tereh tepi kalayan salamet kudu sing sabarnya. Ulah mawa kalep sorangan. Udang teh geus gede milik ceuk aki mah. Sabab bisa kene balik kalayan salamet teu aya bocel-bocel. Atur nuhun atuh ki mangga permios. Leos Bah Lemud ini. Dititip ku aki kuncen jiga nu ngarasa bungah sarta sieun teu patepung deui. Lantaran kakar harita aya nu bebas tina genggeman bangsa siluman. Mangkaning Bah Lemud teh geus 18 taun kituna. Sedengkeun Bah Lemud meniguliga hate. Balikna ngagedig bakat ku guma bunga. Mawa hate nu bungangang lantaran salamet teu jadi bangsa siluman. Henteu cicing di nagara orai anu aya di puncak gunung Kakapa. Di jalan henteu sumpung simpang. Najan cape ge terus bae lumampah lantaran hayang buru-buru anyog ka imahna. Hayang beurang ngabejakeun lalakon hirupna kanu jadi anak jeung pamajikanana. Kocapkeun harita pasosore. Panon poe geus tunggang gunung cahaya geus robah jadi beureum semu koneng. Sakedeung deui tereh suruh. Panon poe teh dina kaayaan kitu sora manuk meuni receh. Tongeret jeung caricang kas patemalan. Sedengkeun angin keur laler dang daunan caricing siga pae. Sedengkeun di hiji imah anu aya buruanana lega harita teh aya hiji awewe keur ngadaweung bangun leuwang. Pikiran kumalayang bae kanu lain-lain nyawang kanu can kasorang. Diuk bari nangeuy gado kawas nu kacida bingungna. Horeng teh biebah para mitra nu keur ngalamun mikiran salakina nu can aya datang. Diisuk di dagoan tapi teu aya beja teu aya carita. Sedengkeun palebejeng tua kampung can araya datang. Puguh beuki karasa sedihna beuki melang ka Bah Lemud nu leungit teu puguh laratanana. Na kudu kumaha pilampaheun aing atuh si Abah can mulang-mulang. Murek nulungan can datang deui. Mangkana geus tunggang gunung panon poe teh tereh burik jeung tereh peuting. Kudu ka mana neangan si Abah atunya? Cek hate biebah bari melong kaburuan nu lalega jeung lenglang. Lantaran tutuwuhan geus beak kagaleuy ku orai nu ngamuk, tapi barang keur ngahulang kitu kurunyung aya nu datang duaan. Oreng tua kampung jeung palebe nu geus boga janji rek daratang pasosore ka biebah. Atuh bunga ngan biebah teh lantaran kasusahna kaupahan meus.
Wilujeng sumping patua palebek sumah ngaliling ya atuh. Biebah ngabagiakeun muka karadaratan. Dua nana gugek dariuk dina korsi sarta ti lobanu diatur. Langpun lobanu dicatur langsung nanyakeun ka Bah Lemud, manakeun Bah Lemud. Kumaha si Abah teh bibi? Aya mulang eta henteu? Ngahulang bae sorangan kawas-kawas ngalamun bangun bingung, ceuk tua kampung bari teu. Malah palebeh melongja nunggu jawaban. Mawi patua, teu acan aya sumping Abah teh. Kelah kumaha tu ayeuna teh nya da geuningan teu aya wae sumping. Biebah bangun singgah. Waduh kudu kumaha dunya palebeh teu datang geuning cenah si Abah teh. Hari teu datang mah urang teangan we atuh bisi aya kajadian nu nyilakakeun ka Bah Lemud. Urang teangan ka sawahna, urang teangan ka kebon atau ka tempat liana. Cek palebeh usul. Ayo atuh mumpung beurang keneh. Ulah loba ting ngobrol bisi beak waktu teu pugu ongko jung tua kampung nangtung. Hayang init neangan Bah Lemud atuh geus kitu mah. Teu loloba deui catur tua kampung jeung palebeh amitan ka Biebah. Tuluy arinit ngajugjug ka balai desa maksudna marek nakol kohkol ngarah bararea kumpul. Balarea heuleut sawatara waktu geus kadenge sora kohkol. Dikururungkeun mere tangara ka sakumna urang lemur luhur. Atuh teu kudu ngadaguan lila burudu loba nu daratang. Ngalit muru ka balai desa teu lila geus ngaliwud meuni pasadak-sadak. Nu kolot tatanya ka tua kampung. Tapi can dijawab dasar reage can merna. Sanggeus kabilang cukup ngong tua kampung biantara sora bedas ngarah kadenge ku sararea. Para saderek sadayana sakumaha nu geus kauning aku sadayana yen Bah Lemud teh teu aya di bumina. Ta ayeuna geus sapoe tetep we teh mulang-mulang. Sigana mah leungit teh nyaan ye. Ku kituna kuring tumelu ka balarea supaya babarengan yangan Bah Lemud. Sabab ade goreng ge Bah Lemud teh dulur urang keneh. Nu kudu dibelaan ku sararea. Taina hayu urang babarengan init neangan Bah Lemud. Sakur nu jag-jag malah ulah nu tinggaleun pokona mah. Sakitu we yu urang arinit. Jalma-jalma nu kumpul meuni saheng. Sararea ngarasa kaget peda Bah Lemud teu aya balik. Atuh puguh we matak heran ka sararea oge lantaran hese nyebutna. Da disebut pae ku siluman oge teu bisa. Da teu aya layonna. Tapi henteu loba catur terus baralik heula ka saimah-imahna. Bari-bari jil geus sadia obor bisi engke poekeun. Tua kampung jeung palebeh ngatur balad ngabagi rahayat sangkan hider ka unggal tempat. Geus sagala terapi bral mariang di kapalaan kudu geus loba pangalaman. Malah aki ikin ge milu mimpin neangan kabelah kaler meuntas balumbang. Tua kampung ngapalaan ka kidul rek ngajugjug ka kebon danas bogana Bah Lemud. Adi palebeh ka kulon rek neangan ka sisi sawah. Nu seja kawetan di anu sejena kawetan dipingpin ku Pak RT rek neangan ka Tegalan. Didina aya kebon anu Bah Lemud. Atuh asa kosong lemur teh lantaran jalma nu jag-jag mah init neangan Bah Lemud. Warayangan awewe jeung barudak sarta kolot nu jarompo. Di imah Bah Lemud aya duaan diuk ditepas. Nyatana Biebah jeung Uma. Nu keur ngaharulang semu bingung. Panon marelong ka kidul neuteup anu arinit meningaleut. Sanggeus rada lila pok ni Uma nyarita. Sora ngageter kawas nu keueung jeung sieun. Harita para mitra Nyi Uma nyarita. Mak, udah kumaha ari urang mak geuning geus burit pisan, ari Abah teu aya wae sumping. Mamun aya pikasieun dina waktu peuting mak. Sieun abdi mama bingung jeung hariwang. Ulah salampang nyaikeun bae daya emak, na make kudu sieun sagala rupa atawa lewang. Moal aya naon ajan peuting oge. Sarta moal aya matak nu nyilakakeun ka urang mah. Atuh perkara Abah oge teu kudu dipikiran teuing lantaran aya teh keur ditareangan ku batur. Pira ku kunyain teu kanyahoan. Kapan sakitu ngabringna tadi teh eta ge kabeh gerek neangan Abah cenah leungit. Ceuk Biebah ngabeberaha teh anakna. Padahal mah hate manehna ge teu puguh rasa sieun jeung keueung rek nyang hareupan peuting.
bisi orai ngaririwaan mangkaning orai siluman. Malah mah cenah para mitra sadaya pangalaman peuting tadi naremongan deui. Pating kolepat dina kongkolak mata meniru menghap bakat kusinggah bisi engke. Aya deui nu jiga kitu bisi aya orai siluman nu rek males pati ka manehanana. Muga-muga we sing kapenak abah teh nya mah atuh sing enggal sumping. Geuning teu aya wae. Na ka mana kinten-kinten nya mah? Ka kebon atuh nepi ka sawah geuning meuni ketol pisan madamalna abah teh. Duka teuing nyaikeun bae ulah seurting emutan, mending doakeun sing salamet sarta sing tereh mulang deui ka dieu. Nu neangan sing hasil maksud sing salamet sarerea. Nyai geus buri cu ka jurang ka jero bisi loba reungit urang tutupkeun jandelana. Mangga mak. Duanana narangtung meuni bareng. Nyi Uma nuturkeun ka jero. Geus kitu nutupkeun jandela jeung nyeungeut damar duanana digarawe babarengan. Diebahnya aheun pisan ka Nyi Uma ari Nyi Uma jiga nu kainung pituin we. Layeut jeung asa regreg ka sarerea oge. Kaayaan beuki burit panon poe geus teu aya kalangkangna. Malah mah layung beureum geusirna tongeret jeung jangkrik patemalaan. Gaang reang di sarada siga nu milu midangdang. Jangkrik milu sedih ka biebah anu kaleungitan salaki. Sedengkeun anu neangan harita teh geus mencar ka unggal tempat. Pating alas ruk kanu bala pating aralit ka sawah jeung ka kebon. Neangan bah lembut anu teu aya laratanana, kabeh saregut jeung giat. Daya nu melencing lantaran sarerea ngarasa tanggung jawab, baruga kawajiban pikeun ngabantu kanu tunggala. Akhirna tepi ka tengah peuting nu neangan geus carapeun. Sedengkeun di teangan can aya laratanana teu aya tapak-tapakna acan. Akhirna nu pating alas ruk teh mimiti ngumpul beuki lila beuki loba. Obor nu tadi mencar teh ngumpul cahaya ngagebur nyaangan poekna peuting. Rombongan nu dipingpin ku tua kampung geus beak harepan lantaran teu aya pisan laratan boh pok patua kampung mere komando. Batur-batur geus lila neangan yeuh kabeh tempat anu sakira nyurigakeun geus didatangan tapi hasilna tetep eueuh teu aya. Artina mah teu aya hasilna. Tah kulantaran kitu ayo ayeuna mah urang baralik we. Sarerea nyebut hayu meuni saur manuk. Reang harita gisah nyararita bring baralik deui marawa obor meuni ngaleut mapai jalan satapak. Aleutan obor para mitra kaciri tinu jauh sedengkeun ka aya nu di sorang rada luhur harita teh. Da puguh nurang tonggong pasir puguh we katempo rombongan palebe neangan anu neangan ka pasawahan gero palebe ngagorowo. Batur tu tarempo ka bola kidul. Jalma-jalma nu keur nareangan ngareret ka kidul. Breh nempo alitan obor anu kacida panjangna sarerea carolohok lila-lila mah nu ngomong bara ngatari. Rombongan batua geus baralik siga mah kapanggih ku palebe tuh. Nya muleunya uang baralik aya bising geus kapanggih ku rombongan batua. Sok kumpul ceuk palebe mere komando. Baladna kumpul malah teu lila geus ngariung. Gariat ari dititah kumpul mah para mitra akhirna palebe ngajak balik ka sarerea. Bering ngalit mapai galengan sawah. Kaciri ti kajauhan lantaran pasawahan nu ngampar loba nu kahalangan. Sedang obor meninga gebur galede pisan. Haseup mulak kaluhur atuh katarempoeun ku barisan aki ikin nu aya ti tebeh kaler gero salah saurang ngabejaan ka aki ikin. Tu tinggali di sawah jiga nu rombongan palebe tu. Cenah. Bari nonyuk atuh baturna marelong ka sawah. Breh nempo aleutan nu mawa obor mening ngantai mapai galeng. Aki ikin colokok bari mikir. Jiganya mah bahaya mude geus kapanggih meureun ku rombongan palebe. Sabab geus baralik tuh, yeuh urang baralik euy, balik euy. Cek aki ikin ngagorowok ka baladna. Rob nyalampurkeun kabeh bungah ngadenge komando kitu mah. Halayan teu loba catur deui brul ngaleut muru ka lembur lantaran aki ikin boga taksiran yen bah lemud geus kapanggih ku palebe. Alitan obor jadi tilu nyatana ti tilu rombongan tua kampung. Ti kulon rombongan palebe ti kale rombongan aki ikin. Eta tilu alitan teh para mitra meuni hibar nyaangan buana haseup nu hideung mulak kaluhur siga aya kahuruan. Hal eta katempo ku Pak RT nu neangan ti beulah wetan. Malah baturna ge narempokeun kana alitan obor nu hibar ti tilu jurusan ngagebur kaluhur ngahibaran kaayaan peuting nu poek mongpeng. Dina kaayaan kitu Pak RT colohok bae bari mikir jeroning hatena. Wah, bulan palebe jeung patua katup aki ikin sebaralik yeuh. Siga mah bah lemud geus kapanggih meureun lantaran moal baralik ari teu kapanggih mah.
nuhun teuing atulah mun geus beunang teh muga-muga we sing salamet sararea ulah aya pancabaya kitu nu kapikir ku Pak RT lantaran ngarasa yakin yen baturna geus hasil manggihan bah lemud samemeh Pak RT nyarita ka baturna geus jujol mante nyalampurkeun ka Pak RT beuki lila beuki loba nu antukna ngariung di nu rada-rata malah nu jauh keneh oge geus tuturubun nyalampurkeun kabeh ngarasa kaget dumeh Pak RT jeung baladna kumpul malah tungtung nama sarereang ngariung nyekelan obor kumaha teh Pak RT geuning bah lemud teh teu kapernaknya na bade dipilari dugi ka enjing atuh kumaha teh bade mulih wae cek hiji jajaka bari melong ka Pak RT Sejen carolohok nunggu jawaban angin letik nebak ke sini dina obor luak leok obor sarta hasupna meni bulak kana beung keke jang urang mikir heula jang keke tenangnya lantaran bapak teh nempo alitan obor di sawah tuh di belah kidul tempo tuh malah belah kaler lembur ge aya deui tuh sigana mah batur-batur geus hasil manggihan bah lemud sabab geus baralik tuh tingali cek Pak RT kawas nu asa-asa panon melong ka tebeh lemur anu ngajumplu leres we geuninnya leres duh bener ginung abah ge nemu anu ngagebur tuh itu geuning di rumah tuh di rapat tuh sigana kapangi bae lemut tuh yo urang baralik we tuh cek hiji kolot bari ngusapan beungeut nu pinuku kembang balakacida aya sanes kembang balakacida sanes pinuku kembang balak yo sanes kembang balakacida para mitra ieu mah kembang pinuku kembang bala kacida bala kabina-bina gitu beungitna maksudna malah campur ku kesang jeung rangasu tina obor barang diusap teh beungitna jadi belang hideung kacagan ku caya obor katepok ku baturna sarerea sari-serian waduh eta rarai abah mun dicamerong kitu digerek nyanyi wara abah geuning si jajaka nunjuk kana beungit si abah padahal beungit manehna ge kalotor rangasu tina obor nyarangsang dina pipi pok si abah ngomong moal nu bersih di majang sabab belum mehong tina obor sing teu percaya mah grasu bae kana beungeut tah sok usah beungeut ujang cing naon nu katempo eta jajaka teu ngomong deui tuluy ngusap beungeut anu ngesang teh ana breh teh mehong we ngahiji jeung kesang beungeut curang cerong ku mehong ger nu araya dinya salisirian lantaran si jajaka lamedong ku mehong memeh diusap macan katempo lantaran ngumpul ari diusap ngahiji jeung kulit kabasihan ku kesang malah sarerea kitu teu aya nu bersih geus lah ulah loba teu ngeureuyah urang teh keur susah ieu teh bisi bah lemud geun teu kapanggih yo anu urang baralik we lah susuganan geus kapanggih ku batur sabab batur ge geus baralik geuning tuh Pak RT nyapi nu ngaromong jep teu aya nu ngaromong deui sarerea mikiran caritaan Pak RT lila-lila si abah ngomong deui bener cek abah ge mending urang balik we nama ieu urang kalembur moal burung geus aya ban mude da batur geus baralik tuh kajaba lamun can kapangi meureun eta mah taya salahna najan diteangan nepi ka isuk ge sabab nu leungit mah kudu kapangi akur cek turobaan meuni giat pisan ari geus satuju sarerea mah para mitra Pak RT teu loba pikir deui tuluy marentah sangkan balik bering ngaleut ngajugjug ka lembur luhur bari leumpang ngarobrol bae patinggereneng nyaritakeun bah lemud anu leungit. Kaayaan beuki peuting para mitra sadaya, bah hawa kacidati isna da puguh geus liwat di tengah peuting. Kareh nincak kana janari leutik, kaayaan di lembur kacidati isinana sabab jalma-jalma arinit neangan bah lemud. Nu aya teh ngana barudak wungkul jeung indungna ditambah ku kolot nu nempu jompo hiji-hiji. Ari di imah bah lemud aya biebah jeung Nyi Uma, nu teu daraek sare. Najan dipaksa dipeureum-peureumkeun genyileuk bae lantaran inget kabah lemud anu leungit tanpa larapan. Sedengkeun nu balik ka lembur harita teh beuki lila beuki deukeut malah rombongan patua geus aya di sisi lembur belah kidul. Nu antuk nasup ka jero lembur bari patingger nang ngobrol. Sog kaburuan imah bah lemud sarerea ngaliud diburuan bari nyelekel obor. Samemeh aya nu nyarita geus jol manten balad palebe. Beuki loba jalma ngariung bari nyelekel obor. Sawareh dariuk dina batu nu sejen dina golodong tapi lolobana mah nangtung bari silih tanya jeung baturna sedengkeun patua ngabagiakeun ka palebe muka karajol. Bagea palebe kumaha hasil ieu neangan bah lemud teh? Mana ayeuna jelema nya sugan we kapanggih ti saung sawah mah? Cek patua kampung.
Bari netep kapal bae nu ngucur ku kesang siga namah lempang gancang dahayang tereh anjong ke lembur. Tapi barang ditanya kitu mending ajeng hok reuas. Da puguh sulaya tina sangka. Tadi mah nyangkana teh bah lemud geus kapanggih ku balad dua kampung. Ari nyatana kalah kana nyakeun ka manehanana. Sulaya tina sangkaan. Itu puguh ding. Kuring mereka nanyakeun ka badua. Nah, aku maha bah lemut teh geus balik kapanggih teh wacan. Tadi teh nu pangeulana balik teh ban patua balad-balad teh. Obor ka tempo mending ngagebur bari ngaleut panya ka ciri pisan di sawah. Matak buru-buru balik panyana teh si Abah geus kapanggih. Kumaha atuh ieu teh? Palebe bangun nganaha-naha. Ngarasahan deui meureun para mitra sadaya. Nu sejenna ge pating polohok kaget ningali kaayaan kitu. Harita para mitra tua kampung tuluy nyarita. Nyaeta can kapanggih pangna balik sote pedagis capek we neangan bari jeung hasilna. Sabab kaayaan di kebon danas teh meuni sepi jempling teh aya tapak-tapakna acan. Kumaha tuh ari geus kieu ye? Mending teu kapanggih bah lemud teh nya. Tua kampung siga nu bingung lantaran pah lemud teu aya laratanan. Nah teu puguh atuh geus ieu mah. Kumaha tuh ari keikin ye? Aki-ikin. Jeung Pak RT na geus barali kata wacan, kamarana cenah neanganana? Palebe nanya bari gek diuk dina golodog bangun lungse. Samemeh tua kampung ngajawab burudul aya nu datang, horeng balad aki ikin teu beulah kaler. Meningaleut bari mawa obor kaayaan di dinya beuki caang, da puguh nu mawa obor teh loba pisan. Tua kampung jeung palebe curing hak nempo kanu kakara datang. Barang geus sidik sarerea pating rarenghap bangun haneueul sabab aki ikin lengoh mungkin bareng jeung bah lemud. Eta geuning geus ngarariung kabeh. Kumaha kapanggih apa dua? Ari aki mah bunga we nempo balad-balad barali teh tangtu si Abah mah beus beunang meureun ieu teh. Ujug-ujug ngomong kitu we aki ikin teh. Lantaran cek sangkaan bah lemud, apunten, cek sangkaanana bah lemud teh geus kapanggih. Baturna pating seleuneu nyampeurkeun ka patua. Kumaha ieu teh? Kalau kana roski itu ari aki, mari bah lemud kapanak tawah henteu ieu teh. Da kuring mah teu kapanggih ku kuring mah geuning. Cek tua kampung bari melong ka aki ikin nu kakara datang. Atuh colohok we aki ikin teh lantaran kalah ka ditanya ku tua kampung nginaan bah lemud. Bu edas, nya kumaha atuh ieu teh patua? Apaan panyana aki mah bah lemud teh geus kapanggih lantaran aki teh nempo alih tanu bawa obor di dua jurusan maju ka lemud. Cek pikir aki datang tuwe bah lemud geus kapanggih. Sabab ngeangan ge geus barali. Tapi ari kanyataan kieu geuning ieu. Waduh, cilaka atunya patuding-tuding mun kitu carana mah. Nu sanyana mah bah lemud teh can kapanggih lantaran kuring geus ngarasa ngasuh ka kebon bako. Kebon danas katut kebon liana, tapi bah lemud tetep teu kapanggih. Lah pura tuh mun kieu mah. Sabab sararea gaplah ieu teu anu manggihannya. Tema tua kampung bari colok. Nu sejen ngan bati silih reret we jiga nu silih salahkeun. Barang keur kitu torojol bi Ebah jeung Nyi Uma bijil ti imah. Duanana semurusuh lantaran ngadengen nu ngaromong meuni recok di buruan. Barang jol gepok we nanya ka tua kampung nu kabeneran diuk deukeut golodog. Patua kumaha bah lemud teh parantos kapendak? Ka mana tuh ayeuna teh cenanya si Abah teh? Matak can kapanggih bi, lain teu diteangan tapi teu aya laratanana. Mun teu aya tapak-tapakna acan. Tapi ulah waka alit mana bi urang dagoan heula rombongan Pak RT sabab anjeunna can datang ieu teh. Jawab tua kampung bangun haneueul. Lantaran teu bisa manggihan bah lemud. Ari nu sejen ngan ukur ngareret ka bi Ebah. Teu aya nu nyarita da puguh geus kitu kanyataanana. Moal bisa dipaksakeun bi Ebah maniru rumenghap bakat ku haneueul. Manehna teu ngomong deui gek we diuk dina bang barung. Nyi Uma ramisak bae inget ka bapana. Sora jangkrik reang di sarada hawa karasana beuki tiis. Lantaran geus nincak kana wanci janari. Waktu geus ngagayuh ka subuh keur kitu burudul aya nu datang. Cahaya obor meuni ngagebur ngahibaran lembur. Haseup nu hideung mulek kaluhur di barung kuno pating grendengna jalma ngomong. Geuning rombongan Pak RT jiga nama cek tua kampung bari cengkat. Malah sararea curing hak sarta marelong kanu kakara datang.
Akhirna srog majan jauh kaburuan. Jauh keneh Pak RT geus nanya. Mana si Abah teh patua? Geus kabanggi acan. Pokna bari nyampeurkeun. Dituturkeun ku baturna pating gereneng jeung baturna. Kumaha tuh ieu teh? Unganu datang kalah nanyakeun ka kuring deh. Eta kumaha Pak RT manggihan atawa henteu si Abah teh? Tua kampung kalah kamalik nanya. Aman ngarenyag Pak RT rek diuke jadi tetulus kala molohok ka tua kampung bari nanya deui. Jadi can kapangi? Nah, tuh geus ngaralet balik. Can kapangi puguh ge. Ari perkara balik mah da kumaha atuh nu diteangan taya laretanana. Nya terus balik. Nanti disangka we bat dituturkeun ku sararea sarta nyarangka geus kapangi. Beuh, mun kitu mah lapur atuh. Sararea taya nu hasil. Kudu kumaha lamun geus kieu ye, kuring jadi bingung dipikir-pikir teh. Tua kampung ngareret ka Aki Ikin. Sedeng nu direretna mah para mitra harita teh kalah kamolohok teu daek ngajawab. Akhirna tuluy ngareret ka palebe, tok palebe nyarita bangun pondok harepan. Ari geus kieu mah nya kudu kumaha deui atuh da geus puguh teu kapanggih tapak-tapakna acan. Apana ai tarekah mah pan geus urang teh. Eta mah prak we pada mikeun deui narek dikumahakeun. Saterusna lamun geus kieu narek diteangan deui atawa moal. Lamun rek diteangan hayu urang arinit deui. Lamun moal urang baralik. Sabab kumaha da geus peuting ye. Hese poek jeung teu pati awas ongko ari peuting mah. Kieu atuh nya kulantaran ayeuna teh cara pekeneh ye urang baralik we heula ka imah sewang-sewangan. Ngan isukan beurang urang teangan deui nu leuwih apik. Susuganan ari beurang maya laratanana. Jeung deui kuring boga hiji rencana ye rek minta bantuan ka Mang Ronyok anu aya di lembur Cilangkap. Susuganane bisa nulungan. Sabab ceuk pamikir kuring Mang Ronyok oge geus robah ayeuna mah. Lain Mang Ronyok bareto da kasaksian ku urang basa tarung jeung Bah Lemut. Manehna gagah sarta kuat ngalawan siluman orai ban. Da kumaha lamun kitu? Cek tua kampung siga nu ngarasa yakin. Lantaran inget kana pangabisa Mang Ronyok dina mangsana ngalawan Bah Lemud sakaligus bisa ngalaman siluman orai. Ngalawan siluman orai atuh sarerea saur manuk nyebutkeun satuju. Aklamasi saur manuk. Jawab nu loba meni reang patarik-tarik malah pok Aki Ikin namahan katerangan nu leuwih kuat. Oh nya satuju pisan Aki ge. Eta pikiran de kacida alusna. Minta tulung ka nu ngarti kana urusan siluman bakal leuwih haje. Sabab geus lain Rusia deui Bah Lemut teh muhit siluman orai. Daina oraina geus pae sedengkeun Bah Lemut leungit. Saanu nyaho nu pae teh Bah Lemut ngan jirina mang lupa orai nu matak asa alus tah. Mun nanyakeun ka Mang Ronyok, da kitu ceuk pamikir Aki mah berdua. Para mitra anu mulya sadaya hanya kalawak dosna